Siapa naonan itu? Mak. Mana? Lain kamana eta sita saha mana ngalaan eta ngalaan sampeu. Urang mah geus bebenya manuna. Bebeja maok. Sunnah naon teh. Ya, cok palura. Asa mah ngalah we ngalah. We yang meuleum ke rek ngaronda. Bener teh? Bener. Ngarek ke mana menang maok naonan. Oh, menang maok naon bebenya manuna. Cok palura ini ngalah sampeu. Deh. Oh, mak abis arek. Eta mah butuh yang gitu keur eta. Abis hayang mah ya. Nah, ya ini yang belum nanya. Lumayan lah. Maka sia mana eta? Si kabohong. Entah. Terus tong bating lah. Nah. Hanya keur sineli paling gitu. Heeh. Entah. Balik. Palura bare bangsul ti mana atanapi bade mios ka mana Bade ka kebon emat tos ti mana? Iya bade ka ieu ka nanti ka cai. Ya geuning boga sampe ti mana? Nya ieu teh palura hatur nuhun pisan sampeuna gitu teh. Sampe hatur nuhun kumaha maksudna mak? Mun diatur nuhun sampeuna pan nya mah teh dipasian ku eta si Emon. Oh, ku Emon. Nuhun saurna di piwarang palura nuju ngalah sampe gitu. Mata dipasihan we. Oh, nyantos atuh. Abdi ge bade ka kebon da ieu teh, bade ninggal kebon. Nya. Bade di Mohon teras dikumbah bade ibaka di nya. Hati-hati mak. Nya. Mohon palura. Mangga ieu atur nuhun nya palura. Nya mak. Geuning asana teh aing mah teu nita si Emon nyabut sampe keunan cek mah esih. Nyabutan sampe di kebon aing rada bingung ya. Hei, kenaan?
Turun sia, geus teu kudu lompatan. Turun ka dieu. Lamun teu ku aing sok. Turun. Baik nih. Juga nama Mak Esi kebijakan teh. Untuk aing amprok deuleun sama Esi. Abang sana. Aing Esi. Capek goblok si Emon, tapi ya dipikir-pikir mah karunya dari teh warga aing hayang sampe butuh meureun. Pilain gitu carana ka hayang aing mah ngomong ka aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Biasa po kebon. Kamarana teh? Biasa, Neneng cenah hayang amplok jeung Bapak. Aduh. Yalah. Kita tungguan nya. Ada ka mana? Sarape ya nek ka cai heula. Engke heula atuh Bapak batu jauh-jauh ge ka dieu. Sakedapnya ieu. Bapak keur pusing. Kayaknya sakedap. Antosan heula ngobrol we. Mana sih Dari mana? Nah geuning kalah nyalahkeun urang. Gara-gara mana jadi tuh palurahna jadi mang. Apaan aya urang mah bener pan tadi. Mana kan ka dieu hayang neangan Pak Lurah. Akan kurang dianter atau geuning kalah nyalahkeun urang. Nyaho tuh da gimana kalau ngomong kos gitu. Atuh sia teh kudu bisa ngaca diri. Dulu atuh aing. Tak kieu bae nongna. Sia teh hutang ti aing cangcut ti aing meni. Ampun da. Heh, ari mana geuning kalah ka ngacaprak ka aing geuningan. Apaan aing kadi nganter maneh? Cenah neangan palurah. Ah maneh mah da lain nganter-nganter teuing, maneh ge da sarua hayang neangan palurah. Teu aing mah. Bohong modus maneh mah. Segitu geuning maneh mah. Jadi maneh ayeuna kumaha ayeuna? Kari kan cangcut urang. Jeung kutang urang kari. Oke. Ieu kabeneran ku aing dipake nya cangcutna ieu. Kade bawa terasi. Ieu ku aing tah kabeneran cangcut maneh tah ku aing dipake. Ieu cangcut Taiwan ieu nu kieu, cangcut Taiwan maneh teh nyaho ieu hargana sabaraha? 200 juta. Wayahna tah ku aing kutang nama keur diseuseuf da aing sarua teu make kutang.
beneran panjang payah enak bunga nang meja kapan udah duduk emak nih baju nak panjang Harai cantik yang kamana ieu dasar. Pira aku kan bawa kuca apa gitu. Angge ba teu make nanaon ieu. Mau kumaha tuh. Tumpang pala ini tuh teu mau salin tadi lah. Kabedaran di daun nih. Terus minta maaf angger we diungkit-ungkit wae lah. Hah? Naon? Minta hampura urang tadi. Ya, mustah pakai deui dang sebau tarasi. Tapi bener ieu moal diungkit-ungkit deui engkena ieu. Moal, geus tadi mah urang kabawa emosi teh kan. Belaan hampura kecalana. Geus eta pakekeun ciselangkangan positif anu tingna. Oh, teparuguh ku ge teh. Ibi sia, indung sia. Astagfirullahaladzim. Hari emak nanaonan ieu. Master neng paling jeung samping. Astagfirullahaladzim. Sakadikeun atuh mak, kadikeun. Cicing neng bisi merosot mah teu ngangkena naon ieu teh. Coba ieu, mokonas coba kaditukeunna nah. Kaditukeunna. Hujan we emang. Ya Allah. Menit legare. Mari tong teuingeun eta jelema kunaon? Penting jelema teh Satu ayeuna urang balik we hayu, urang balik we hayu. Balik ayeuna mah. Balik.